Sakabeh jelema bisa maturan maneh keur senang, tapi inget teu sakabeh jelema bisa nulungan maneh di saat maneh keur susah. Beledageun. Tengekeun sia ontohon. Hirup mah sia ulah kupanas ku pencapaian batur, ku rejeki batur, kudu gablek prinsip. Nu penting mah beuteung seubeuh, duit beuteung, imah pageuh, rumah tangga regreg. Waktu usaha sia usaha, waktu healing sia healing, ulah batur healing sia nurungsing. Bener teu matak pusing sia onton. Beledageun. Sirik mah sirik we, sia teh teu kudu main tukang. Aya kawani ka dieu ye main di hareup. Komo sia main dukun mah. Aik mandi sia teh kali-kali mah meh teu kotor tah gableg hate teh. Sia teh teh nyaho dosa. Ayeuna sia senang di dunia tapi belum tentu senang di akhirat. Baledageun. Cek saha Nurmi, lalaki make jeung nyebutkeun aku mencintaimu apa adanya. Betul. Bohong, eta mah rayuan gembel, rayuan lalaki nu teu boga duit. Tempo jalan-jalan mah nempo anu jangkis, anu modis, anu geulis, anger molotot mata nama. Ye, kardun, dek mane susah, dek mane senang, dek mane sangsara, di baturan nepikeun ka eueuh nyawa oge. Tapi soal maneh mencintai orang lain, duit bisa dicari, tapi masalah burung berbagi teu hayang teuing. Baledageun. Samiskin-miskina aing can pernah aing ngahakan hak batur, nyokot hak batur, komo deui mau hak batur. Baledageun. Ye, jelema anu sok mantuan ku tanaga jarang dihargai. Coba maneh mantuan aku duit, dipuji, dibeja-beja ka batur, disanjung tinggi. Bener teu mitos atawa fakta. Baledageun. Dengekeun kardun, lamun pamajikan amek-amekan, cocorobokan, cecelebeungan, ngagandengkeun sakuriling imah, maneh teh kudu bangga. Ulah amek. Ye, tuh batur mah ngahajak aya ngarukiah imah teh kudu mayar heula. Ari kitu mah gandengan ku sareng pamajikan, jurig, genderuwo, tuyul, araringkah. Bener teu? Baledageun. Ye, nya jelas beda atuh awewe zaman baheula jeung awewe zaman ayeuna. Baheula mah ye jadi randa teh sieun, bingung kumaha engke neangan duit keur dahar, kumaha keur neangan duit keur jajan budak. Coba awe zaman ayeuna mah moal sieun jadi randa da paling teu neangan duit. Matakna lamun boga pamajikan bener teh ulah sok macem-macem. Baledageun. Lieur-lieur ku sorangan, ripuh-ripuh ku sorangan, capek-capek ku sorangan. Matakna lamun hirup masih kene lieur, masih kene ripuh, ulah sok adigung ka batur. Baledageun. Keur nyindirnya, pi engkeun deui lamun deuk nyindir omat make ngaran. Piraku jagoan kos didinya nyindir teu make ngaran. Baledageun. Gaya we elit, ari ekonomi sulit. Utangna pabeulit, ari omongan saluhur langit. Tempo ditagih, pura-pura sakit. Saha deui atuh? Lain si eta mah. Heueuh, si eta. Baledageun. Miskin dipoyok, beunghar jadi omong. Nganggur diledek, tempo hirup bahagia disirikan. Hirup balangsa komo deui ye ditaringkan. Lamun urang keur hirup senang, loba nu daratang ka imah. Deui lamun loba duit. Batur oge nganggap dulur. Tah kitu kahirupan di alam dunya mah. Bener. Baledageun. Jeung urang mah ulah hariwang. Boga milik urang bakal ngabagi. Urang keur teu boga moal nyusakeun. Urang mah lain tipe jelema pelit. Komo deui hitungan. Baledageun. Aku suka kamu apa adanya. Tidak perlu pakai skincare. Tidak pakai skincare pun kamu tetap cantik. Waduh. Bohong. Angger tempo jalan-jalan jeung pamajikan mah nempo anu bening, anu glowing, anu langsing, matana melotot. Tong protes. Tak. Baledageun. Dengekeun kardun, lalaki anu hebat lain lalaki anu neangan awewe geulis, tapi lalaki anu bisa nyieun pamajikanna jadi geulis. Sagoreng-goreng pamajikan maneh dihareupeun maneh, tapi di mata
hareupeun lalaki nu lain geulis kusabab bisa menangkeun pamajikan maneh. Baladageun. Keur bobogohan mah meni sagala ditawaran, sagala dipangbelikeun. Ayang mau apa? Ayang butuh apa? Teu sidik mah urang embung oge dipaketkeun, relaan dianterkeun ka imah. Coba ayeuna geus kawin, boro arah ning aya kahayang, urang menta oge teu diguguk, didengena teh lain ku ceuli, tapi didengena teh ku bujur. Nempo pamajikan teu boga cancut, cancut geus pararegat karetna, lamun dipake teh nyengsol, utang geus ngararambai, geus barolong. Teu hayang mangbelikeun. Nah, ari kana mukana. Meni kitu turubun. Aduh. Dengekeun Nurmi, nu ngaranna makmu mah kumaha imam. Kumaha nu dihareup, begitu juga antara salaki jeung pamajikan. Pan salaki teh imam ieu di dalam rumah tangga. Lamun salaki unggal poe pagaweana sare jeung nyaho HP, turutan ku urang. Cigah manehanana, lamun salaki unggal poe indit ulin ieu poya-poya, kura-kura jeung babaturanna. Turutan ku urang, poya-poya, kura-kura jeung babaturan urang. Man nyawe hayo unggal poe capek ngan gegero jeung gegero. Tah lamun lalaki pinter nyumputkeun duit, urang oge kudu pinter ya nyumputkeun duit. Lieur nu sakitu liurna ngatur duit dibere ku salaki pas-pasan kudu mah nepikeun kagajihan. Lieur kudu pinter urang nyumputkeun duit. Piraku we ayeuna salaki nu untung urang anu rugi. Dengekeun ontohon. Ceuk saha randa barang bekas. Yeuh, barang bekas ge bisa didaur ulang ari di tangan yang tepat mah. Begitu juga randa. Randa mah bakal jadi ratu di tangan laki-laki yang tepat. Tapi randa bakal jadi babu di tangan laki-laki yang bangsat. Paham? Baladageun. Ceuk, keur diomongkeun itu ku tatangga, keur digibahkeun ku tatangga. Dengekeun. Aing sabar bukan berarti aing lemah. Aing cicingeun bukan berarti aing eueuh kawani. Aing teu ngomong bukan berarti aing teu bisa adat-adatan. Tapi cicing leuwih elegan tibatan kos maneh. Loba julit, loba iri dengki, bari jeung eueuh kawani. Buktina eta ngomongkeun tukangeun. Bener teu? Baladageun. Niat dek nagih hutang, kalakah dibere carita anu sedih. Kalakah dititah kudu ngartikeun kaayaan manehanana eueuh susah. Ieu aing teh niat teh dek nagih hutang, dek nyokot duit pribadi urang, lain dek nyokot duit maneh. Baladageun. Yeuh, Nurmi, urang mah teu munafik, sarua urang oge osok ngagibah. Beda carana, ari batur mah ngagibahkeun teh ngabongkar aibna, ngorehan kasalahanna, nepikeun ka nyebar eta beritana. Beda deui jeung ngagibah urang mah, cukup urang nu nyaho sanajan aib manehna ieu garoreng oge, cukup urang jeung keluarga urang. Beda pan ngagibahna oge. Baladageun. Montongan nilai hirup aing goreng. Ajaran maneh jadi diri aing. Mampuh teu maneh hirup cigah aing. Baladageun. Dengekeun Nurmi, lain teh nyaho kana gaya, lain teh nyaho kana fashion. Kudu inget cek bapak aing, lamun sangsara ulah loba gaya. Tapi daya aing mah resep ieu kana gaya-gaya mah. Gaya miring, gaya nangkuban, gaya dijenggut, gaya cokor kaluhur. Eta gaya aing sapopoe mah. Baladageun. Dengekeun ontohon. Pan urang ge geus ngomong, lobakeun mah duit, ulah dilobakeun babaturan. Lamun isu pageto maneh susah, saha nu nulungan mah iwal ti duit. Keur naon loba babaturan oge, ari ngan saukur ngariweukeun hungkul mah, komo ngan saukur nginjem duit. Baladageun.